tadi. Ini si Indun kemana gitu? Gabut deh, wudhu gacan. Ayah Jis rokok mah. Aduh korekna. Gampang korek nama. Buset. Siap bisa gitu Jis. Aing teh ya. Pak, saya asal tuh percaya. Coba aing ngajaran Jis. Jajal je. Kurang percaya. Kurang percaya. Aing gitu loh. Sok ye. Ngajaran aing. Diu. Siapa nang ilmu eta guru di mana Jis? Rahasia jeung. Yes. Karek aing percaya euy. Heeh nih. Ngomong ya. Ngomong. Ngeunah teh sok teh dah. Bisi teh ngeunang eta mah. Wah. Bener anjing. Jis, aing nggak bisa tuh Jis. Hampura ieu mah bisa diberikan ke sasaha. Jeh, Jis, kira aku kabobaturan nu koret sama. Lain gitu, Dek. Sebabna ilmu ieu titipan. Nang we Jis, kurang kita mau dibejakeun ka sasaha ieu. Jih, hampura euy. Sabna ieu ilmu titipan. Jih, sama Jis. Lain kabobaturan wae. Nah, tuh. Madu solidaritas bisa. Terus solid saja Jis anjing. Hampura we atuh euy, berakum nih teu bisa ngartikeun pisan. Geus teu kajian Jis. Ngirik balik ah. Oh, saya balik ya? Oh, ya ini balik ah. Ayo ah. Balik mau saya bos. Nah itu, orang balik ah. Bisa aing baliknya Jis. Ayo. Duh, hanya kali tempokeun jadi we kieu urusanana. Kira-kira naon bos? Aing tinggal euy aing. Jadi. Naon coba ini begini. Apa? Oh, aman gak cokot itu? Aing cokot lah. Aman. Aja bos. Aja. Nih, balik deh, Gus. Ya, Jis, udah kan budak kararuh nama orang mereka minta ilmu nu secara tadi tuh Jis. Iya, Gus lain gitu, ieu mah ilmuna titipan. Tenang we Jis. Soalnya Abu Batur ieu tenang rahasia mah dijaga. Tuh Gus, tapi ingat lamun geus bisa ulah dipakai sombong. Siap, tenang Jis, kalem. Terus langsung dia kurang sih. Balik. Balik Gus. Kurang benar Jis ke saya. Coba. Di udah Jis bener. Ya, ingetnya, ya mulai dipakai kesombongan. Kenaon mana Don? Kak. Mana deh? Naon kan? Aing teh carita, saya geus nyawa can Dun. Naon emang? Si Ajis boga ilmu seuneu sia Dun. Ah, lu bener. Bener Dun, tadi orang keur ngumpul di tempokeun. Duh, si Ajis makan dipakai sombong. Dun, kunaon sia ngalamun wae? Ente deh. Bang bener si Ajis nemukan ilmu. Bener Dun, emang kunaon sih? Kurang nyawa dari sebuah ilmu. Dengan main pakai sombong ya? Oh Dun, mana sih nyaho? Ya, kan saya jadi sagulu saya ilmu jeung urang. Oh, emang mana boga ilmu naon Dun? Ye, urang mau sombong, mau ditempokeun ka sasaha. Ye Dun, nempo atuh sautik mah Dun sakedeung we. Teu, urang tempokeun tapi ulah beja kasanya. Ya, tempokeun buat urang ya. Dun, mana bisa posisi aja Dun? Terus alasan mana Dun? Alasannya. Ya Dun, orang lain bisa tuh Dun. Ye, ulah doi. Ieu mah titipan ulah seberasa bantu. Turun kita mah Dun, orang balik ya? Ya, deh. Nah, balik ya. Ayo.
Si Ajis nggak pakai sombong ya. Gambarkan ah. Jis. Don. Kemana Don? Kayak perlu kemana? Itu Don, Diuk Don. Ini saja. Iya baturan. Kenalan Don. Hah? Kemana? Don kayak dia lah nya. Kemana? Odo. Nanti. Ada lah, Ngwan. Jeung si Ajis geus mau lila. Oke, ini satu dilutik. Bang benar saja sok memang ilmu sunda. Gini nyaho. Soalnya tadi yang bebeja, si Ajis sok memang melakukan kekuatan. Bener emang lagi si Ajis sok ngayakeun we ilmu sunda. Berarti benernya memang melakukan ilmu. Emang geus nyaho. Urang teh ini si Ajis sakurusa ilmu. Nu bener Ari boga ilmu naon? Ye, di dia mah terasa sombong. Si Ajis ge sok nembongkeun keur aku henteu. Tapi lah geudeung nya. Ya. Wah, geuning jagoan. Di dia mah biasa wae, cara nyirikeun. Duh, punten urang yang diajar ilmu eta tuh Ampura, kurang itu saya berekeun. tuh kajun. Duh, ampura Don, lila. Ya, Aduh. Jis, urang baliknya balila. Kemana tuh? Urang aya perlu. Tuh, ada jalan. Jis, mana bener? Memang nama kekuatan ke Batur. Emang kunaon sih Don? Ye, inget tuh Jis. Si abang teh nu di lapang udah pakai sombong. Alam, sabah mah mau nyawa ieu. Jis, kurang bejaan. Biar pakai sombong. Kalem Don, mau nyawa ieu. Itu Jis. Kurang ngitipnya, pakai sombong. Don, Kurang baik ya. Ayo. Ada jalan. Siap.